benaheun ari cuaca halodo ya nyarane kayak dah. Ji, Naon? aing ngarek cerita Ji. Cerita naon ieu teh? Cerita na pokona mah mantap. Naon mantap. Sekarang tuh capek. Santu. Kamari aki aing meuli manuk. Sajodo Terus 2 jutaan. halus yang geus nya kitu. Nges. Ampun, Aya di. Naon? Kamari. Naon teh? Lain TikTok lain. Kamari aki aing mawas itu sebujur gede. Tapi tika kieu tah diukna ge nangkeup Pak Goy. Sia sok wawa. Tara kena eta mah bagian kolot doang. Elah ku kolot da ora teh. Budak orang mangelehan heula. Jiji aing aya deui cerita Ji. Ayo sia mangan cerita. Ayang arek mal. Atuh Hidup diteun ieu. omong. Serius aing cengar-cengir arek mal. Oh, atuh hayu didengekeun ku dewek sia mah. Keluarga aing arek jalan-jalan ka Dupan. Mana eueuh mobil teh mahi kurang mobilna. Boga teu kawohan mobil. Nelpon lah lanjut dewek. Loh, Arek ditelepon. heeh. Kunaha maka? Mesti teleponkeun ieu. Loh. Eta aya mobil we cenah ieu si Ekong cenah keur neangan mobil jalan-jalan ka Dupan. Bawa ka Ji. Aduh, tega. Heeh. Oh, siap kang bejakeun deui ku urang. Ngeus cenah sia. Geus ditelepon. Ngeus. Mobil naon cenah? Tuh elap paneureuan sia mah babara urang lobaan yang keluarga. Keluarga deh kapan keluarga besar. Heeh. Orang kaya doang rek jalan-jalan heula ka Dupan. Terus kumaha ayeuna iraha? Sia dibejakeun teh ira-irahna. Panjek sia buru-buru cenah isukan lain. Desember gitu bejakeun Desember. Telepon. Matam. Aya jelema tem leuwih. Desember gitu. Besok tarap pubuh. Lu. Teu jadi cenah. Jadi Desember gitu. Bulan hareup jadina jematam leuwih. Desember liburan hareup. Oh, Desember cenah bulan hareup jematam leuwih ieu mah. Urang mah dianggap ku dewek tinggal lebokan ting buah renong bangun mah renong bae teh ning renong bulu Jadi gitu Desember. Oh, jadi Desember cenah Geus beungeut tah. Kumaha ayeuna? Ya da ieu bisnis gede sih yang kayak bakal menang komisi teh ti nu boga mobil. Kudu ingat teh ka aing komisi heula ayeuna. Atuh meureun encan kami leung Atuh eta geus pati jadi ayeuna komisi heula ka aing. Sok anu rek jalan-jalan. Komisi heula ka aing pan sia eta bener. Dewek kata ngagadag duit sing demi na oge. Kaduhung aing nyesel mere beja ka sia ieu. Jadi anteun ke majikan sia ka ditu. Aing ipuh. No edan Moehna nu rek bisnis minta Geus moal balik jeung nu kieu mah. minta komisi ka dewek. Nah edan nya. Dia ka mana dia teh manusia si budak. Tak kenal naon di dia. Berbisnis sama moal ngarti. Hah? Bisnis. Teu dagang cikur itu. Si anjing bener ya mah parah ceulina ya. Mesti itu lo lempangan teh. Bagoy. Teu mah cikur. Geus mantap lah mantap. Teu mah Ieu mah bener Ji kudu Teu mah Mantap. kemang deui teu. Lalieur ieu mah. Mantap. gagal we ieu mah Beban. bisnis teh. Hah? Keur mah komisi can menang datang manusia kieu deui lah. Teu mawa uyah, teu mawa naon. Ieu mah anu kieu hungkul tah. Aduh, Kebon. balik deui wae ieu mah. Kudu dirojokeun eta rok rakna ceuli sia kehead. Ieu mah jukut tah. Arek Makana diarikan kudu mamaha Aing gae. ge ulang ngalabokan we seblak kehead. Ieu mah Jadi si kitu mawa darurung. Itu da berat mah darurung mah. cenah ieu jelema kumahakeun meunana ieu Ji. Darurung dibawa mah. Kena darurung segala bahasa kolot sama darurung aing teh ngaralarti lah. Itu melak teh naon ieu mah teh hungkul tuh. Geus yang geus mantap sia kehead. Teu sing melak cau teu. Teu melak cau. jelema. Teu dijual di tempat. Diuk lah di dieu diuk tah diuk. Teu ieu mah teu dijual di tempat na ge. Diuk di dieu. Wah, Sia naon ka dieu kehead. Jangar ieu. Geus imam. Datang di dieu. aya yang beb ka dieu. Ayo balik.
datang nu kieu mah geus moal balik geus moal meunang aing komisi teh yakin Mau ujung-ujungnya di harapan sana kala. geus mah geus ngajerok di kebon kena mendakan memedisya kumaha atuh Ji mana komisi aing tong mentang-mentang tadi geus datang jelema jadi alih topik yeuh Ai sia si anu rek jalan-jalan nu rek nyamar mobil menang yang tak komisi kadewek kamilan ieu sugan. nu teu ngarti teh saling menguntungkan Ji pan hajing ke menang komisi dinu boga Dewek mobil nanya ka sia Aisyah mayar encan. atuh pan eta mah geus pasti jadi ieu engke kudu lur aing dibayar Hari aing bener komisi ti heula nya dibayar encan. Mun mabok ya budak atuh hiji. jor teh nu penting mah sia komisi heula ka aing ayeuna mah dan kege bakal menang ieu komisi Jadi aki-aki Lain Mayan aing. dijual lain. Manuk aing dijual. Gede arawuhan itu nya kurung. Oh, bebeja biar kadewek. Hah? Heeh. Mana bebeja. Astagfirullah. Arek dipake jalan-jalan kadupan. Manuk aing teh Magering, manuk mah. teh sayangan. Maha aing meuli nage. Ada jadah. Aing mah Eta kadewek dia geus nelpon nyewa mobil, arek nyewa mobil tapi minta komisi kadewek. mau diajakan aki-aki ieu masuk mabuk Sak ngawan mah. jadah. Ka aing mah teh loba omong eta teh. arek naon di ka dieu Adam bagong jadah. Manuk aing dijual. Geus hayam. Aing ya lama dipecat tina daftar ieu kakak lah. geus atuh kan ditu ini arek naon ka dieu Sia ke gantian, sia pangakeun piit. ku aing ke ngalakeun lah babi enteng geus mah budak jeung sedempuk datang dia ki aki edan mana komisi heula ieu aing Komisi banget sih ya. Dewek mah. mentang-mentang geus darah ratang manusia itu pan jadi kieu ya